mata alamaka balik lagi kana balahi. Nah, musuh itu nyelangan nak iya mau gitu. Terus cerita balahi nyelangan lah. Mata alamaka kamangsa-mangsa nyeun pilara Allah kanjen nyeun pilara nyeun ka nyeri nyeun teka-tegeunah atuh. Mata alamaka mangkal samangsa-mangsa ngateungeunahkeun atuh Allah kanjen naon adamu ikbalin nasi untuk menghadapna manusia alaika kanjen aw taujihuhu matawa menghadap yunas kabeh bidami kalawan nyacad ilaika kanjen parji mangka kembali wangka balik anjeun ila ilmillahi karena ilmu na Allah tika di diri anjeun pain kana mangkalamun mah aya ye parji eta layuk ni uka henteu maruman teu ngubaran teu maruman ka anjeun naon ilmu kanyahona Allah pamusibatu ka mangkari musibah anu keuna ka diri anjeun diadami kona atika kalawan henteu narima na anjeun bi ilmihi ku kanyahona Allah eta asyaddu leuwih banget min musibatika tina musibah anjeun biwujudil ada kalawan buktina kanyeri minhum eta nas lumayan lamun ngikutin kana bahasa ieu moal arti tapi lamun ku contoh langsung kalau arti kumaha mata alamaka di mana-mana aya rasa kanyeri ka anjeun nyeri kunaon adamu ikbalin nasi alaika orang-orang para kabur naromongan karyawan naluncaka nuker ngarariung disamperkeun ku urang jeung ngaraleos nyeri dah juga jarauhan urang batur teh ka urang teh tong boroning nu teu wau nu warawuh ge jarang nanya aya nama gitu tahu jihum atawa daratan jelema mah mengharadap gitu kan dijamin datang terek nyarerekan rek ngahina disampaikan ke orang ngarareos lajen aya nu nyamperkeun ge ngararekan nyarasad gitu menghina tah rasa sakit anu dirasakeun ku hate kumaha posisi parji mangka di saat lamun mah manusia pada naronggong ka anjeun teh atawa daratan mah datang jelema teh ngan nyararekan kembali ila ilmillahi tika karena pengetahuan Allah anu dikanyahokeun ku Allah tika di diri urang aya di diri urang anu dikanyahokeun ku Allah naon nya sagala tidak ada yang tidak diketahui ku Allah dina diri urang mah. Artina naon? Introspeksi diri. Kembali ke diri, ini urang aya naon ieu. Nah, jelema teh juga
Ngaraleos. Ujuk-ujuk jelema teh datang jeung nyarekan, jeung ngahina. Kembali dah. Maksud ila ilmillahi fika teh kana sesuatu anu diketahui ku Allah bisa di diri anjeun. Naon atuh? Hate dikanyahokeun, jasad dikanyahokeun, nafsu dikanyahokeun ku Allah. Naon atuh anu bisa dikanyahokeun ku Allah? Berarti introspeksi diri. Tong mikiran anu nyarekanana, tong mikiran anu kalabuhna, pikiran mah diri aya naon dina diri, sabab naon dina diri. Takon sih. Ancaman Pak ini kana layut muka lamun mah teu nyageurkeun naon ilmu ku ayana urang introspeksi diri teh teu bisa cager teh kalaka dendam, kalaka kesel, kalaka ngewa teu cager ku introspeksi teh. Tah, di saat orang dicarekan ku batur, di saat orang ditinggalkan ku batur, namun orang geus introspeksi diri, eta ku ayeuna introspeksi diri teu bisa nyageurkeun kana rasa kanyeri nu tadi, pamusibatuka mangka musibah anjeun diadami kona hatika karena henteu cageurna ku introspeksi asaddu lebih banget min musibatika tina musibah anjeun diwujudil ada ku ayana rasa kanyeri ditinggalkeun ku batur atau rasa kanyeri dicarekan ku batur minhum ti eta jelema. Barangkali deui jadi di saat orang rasa kanyeri ditinggalkan ku batur atau rasa kanyeri dicarekan ku batur, solusi nate parji ila ilmillahi fika kembali karena pengetahuan Allah anu aya di diri urang dalam kurung mengoreksi diri, ngoreksi diri. Tah di saat urang timbul rasa kanyeri ku ayeuna geus ditinggalkeun ku batur, dipikang ngewa ku batur, introspeksi ya, terus introspeksi, fa in kana la yukniuka lamun mah ku ayeuna introspeksi teh teu bisa cager. Geus ngoreksi diri ya, tapi anger wae. Kalau datang dendam, kalau datang ngewa, kalau datang alah ngarep-ngarep karma we gitu. Tah, di saat itu pamusibatu ka biadami konatika musibah anjeun ku ayana introspeksi diri teu bisa nyageurkeun kana rasa kanyeri. Musibah anjeun mun musibah naon ku musibah anjeun introspeksi teu bisa nyageurkeun kana rasa kanyeri tadi eta musibah. Asyadu lebih banget an musibatika tina musibah na anjeun diwujudil ada dibandingkeun jeung rasa kanyeri ditinggalkeun ku batur. Leuwih parah keneh musibah introspeksi teu bisa nyageurkeun kana rasa kanyeri daripada dibandingkeun rasa kanyeri na anu dicarekan ku batur, anu ditinggalkan ku batur. Lumayan ya, rada mikir. Tapi tak paham? Paham. Contoh deui ngan ngarah lebih ya.
contohnya hiji ya, kan ini dua masalah itu ya. Hiji ditinggalkan Iqbal lunas, itu ada mu Iqbal lunas berarti orang-orang pada meninggalkan. Kedua, tawjihuhum bidami. Daratan, tapi ngararekan, dah itu dua masalah. Itu kan sama masalah. Tanpa iman boga batur. Tiba-tiba didatangan ku Pak Iman itu juga ngalalaya wasit tuh. Manusia tercontohlah karyawan di kantor. Datang orang teh juga releuheun gitu. Aduh karena gareuleun ka urang teh. Iqbalunas teh teu menghadap gitu. Tah di saat bawahan-bawahan atau karyawan-karyawan pada ngewa ka urang, babaturan pada geuleuh ka urang. Nu keur ngariung disamperkeun ka urang ngadadak bubar, kan rasa nyeri. Teh nah hate teh nyeri. Nah, nges rasa nyeri ka itu introspeksi. Aya naonnya di urang. Ai nafsu mah kan langsung kembali ke orang lain nafsu mah. Langsung dendam, langsung nyewa, langsung mengharap karma, itu nafsu. Maka awam ngaduan lagi awam ya, lu bener awam ya Allah, hukumilah dia gitu. Oh, hukuman mudah-mudahan sing satimpa jeung ka manehanana gitu. Mengharapkan karma, gitu. Mengharapkan balasan. Da abdi teh kena naonna hami jeung kitu ka abdi teh da gitu. Aya mah introspeksi langsung. Aya naon di diri urang? Pernah ngalakukeun naon ke urang? Tah, lamun maku introspeksi diri urang teh introspeksi ya memikirkan aya naon, kunaon jadi diri, batur sampaikeun ka ngarewa ka urang, batur sampaikeun ka ngaringalkeun urang, batur sampaikeun ka narongong ka urang, introspeksi. Lamun mah ku introspeksi si hate teu cager wae. Nah, ieu musibah dua. Ya musibah dua. Hiji musibah nyeri na ditinggalkeun ku batur. Kadua musibah teu bisa nyageurkeunana di saat urang geus introspeksi. Geus introspeksi urang teh memikirkan diri tapi teu cager wae ieu teh. Berarti dua ieu musibah. Hiji musibah teu bisa nyageurkeunana introspeksi karena rasa nyeri. Kadua, rasakan nyeri anu dirasakeun ku urang ku ditinggalkeun batur. Tah ngadu banding musibah introspeksi teu bisa nyageurkeun kana rasa nyeri nu ku urang dirasakeun leuwih gede daripada musibah nyeri dicarekan ku batur. Nyeri ditinggalkan ku batur. Ruginya 2 kali nggak dicarekan dan nyeri. Dan kurang itu bisa ngajarkan kontrapesi musibah dulu 2 kali kok ngagubrak nangge. Mata maka kaditu nama innama ajrul ada ala aydihim, kesengajaan Allah memerjalankan kana balahi. Allahu Akbar. Halo. Acara ke mana ini? Ke kantor.
Anu kaji mah naon tadi teh? Ari sorana. Nu kaji nu mana? Ini anu pertama. Hikmah nu bieu. Nu kedua anu tadi nu saacan ilmu. Nu acan ilmu. Alima annaka latukbalu eta. Ya. Jadi Allah lebih tahu karena posisi anjeun di saat anjeun tara ngadengi kana panyarek gitu. Tah lamun mah jelema geus teu beunang dicare pada wakoka mangka Allah bakal mere rasa ka eta jalma teh minda wakia tina perang-perang rasa nyeri supaya naon dicarek teu beunang ku ieu gitu mayusilu alaika wujudu pirokiha supaya ngagampangkeun alaika ka anjeun wujudu pirokiha nunda na eta panyarek. Jadi untuk benang di gerawan, sok ditawel, dan benang digorowokeun, sok dibaledog, tak pamaledog, supaya nimbulkeun rasa, anu mata ngagampangkeun, karena ngaliusna gitu. Yang pertama mah Allah mere musibah. Allah mere rasakan nyeri. Jadi anu pertama ya di saat Allah lebih tahu Allah di saat alima annaka latukbalu Allah lebih tahu karena posisi anjeun di saat anjeun dilarang terang adeng tah lamun kana panyarek jeung kana palarangan panyarek jeung larangan Allah urang teu ngadenge wae Allah bakal mere rasa ka eta jalma teh ku pirang-pirang rasa kanyeri naon bae anu matak ngateungedahkeun dek jasad dek hate supaya naon mayusahilu ngagampangkeun ka eta jalma teh wujuda pirokiha kana gampang ninggalkeunana. Oh. Ya, diasupkeun kana posisi kehidupan baeman asup ulah mendalam deui. Ulah mendalam deui. Jadi kieu lamun Allah rek misahkeun ka hiji jalma ku Allah ditanamkeun rasa ngewa supaya naon aing ngaran ngewa teu ngarep ka urang tah geus teu nyarep ka urang kan urang teh rasa teu nyaman teu aman teu genah ayana rasa teu nyaman ayana rasa aman ayana rasa teu nyaman ayana rasa teu genah tujuanna naon supaya orang meninggalkan anak seseorang eta bisa lamun mah gitu. Lu kena barang gitu. Ereka orang cara Allah kermisahkeun urang kana pagawean cara Allah permisahkan orang jeung seseorang gitu. Ditanamkan rasa, jadi supaya rasa orang teu nyaman, teu aman, teu genah. Aiku pagawean mah di saat Allah teh ngalarang ya. Mas haram hukumna. Teh ku eta hukum haram kan orang ayo we lempeng di saat kurang lempeng karena bagian paharaman Allah lebih tahu karena posisi orang sok legdeg
sok keras batu di saat larangan bungkul. Matak pada oka kudu kuliah dibere dirasakeun rasa nyeri, rasa segenah sina eta ngalakukeun anu diharamkeun teh mai teh supaya ngagampangkeun ka eta jalma teh pisahna ninggalkeun eta paharaman. Jadi segala sesuatu anu tumiba kana diri tergantung penilaian positif dan negatifna. Namun ditilai positif ya positif, ditilai negatif ya negatif. Jadi tadi mah bisa jadi ya orang menusuk nih gawe sok mereka siksaan gitu makanya. Jadi anu jelema di saat urang